Rame dia. Para karuhun, para kasepuhan, wabil khusus kadulur kami di Kanekes tabe ku kami rada dirandegen di tempat hampura lain arek naon supaya pamaksudan urang aya dina kalancaran dina tempat ieu cunduk kana waktu ninggang kana mangsa alutan dulur-dulur urang anu di Kanekes anu bari sebak ka Ibu Gede geus nepi ka wates kota Rangkas Bitung. Jadi dia pisan dulu anu arek seba kalayan diluluguan ku Bapak Sekmat Kecamatan Leuwih anu dileresan ieu ku Pak Kadisdik Kabupaten Lebak supaya ulah jangkolong kana waktos mangga Pak Sekmat nyerahkeun ka panitia seba di kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puntabek. Kami di pemerintah Kecamatan Leuwih Damar. Poe ieu ngangkerkeun dulur-dulur kami masyarakat adat di Kanekes anu lobana kurang lebih 1035 jalmi. Sedang ngadeungeus ka Ibu Gede baris ngalaksanakeun seba sakumaha anu geus diamanatkeun ku para karuhun unggoni ngarumat ngaraksa ngariksa warisan budaya. Muga Bapa bisa idinan kami jeung rombongan kadeus ka Ibu Gede. Samping kadulur anu ti Kanekes anu arek
dijajab ayeuna hayu urang ka pendopo ngadehesan ka ibu bupati hayu urang prung urang ngalaksanakeun jalan nepi ka pendopo. Kuda dulu depan, kuda. Di sini aja udah. Maju. Kirinya jangan dinyalain lu. Kaget nanti kuda. Kang, kalau mau. Ujuk-ujukan dulu ya.
Mohon agak ke pinggir ya. Mohon agak ke pinggir. Mohon agak ke pinggir ya. Agak ke pinggir ya.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan sore ini dan langsung acara serah terima masyarakat Baduy dalam rangka pelaksanaan Sepa Baduy tahun 2019. Acara diawali dengan sambutan penyerahan dari panitia penyelenggara yang dalam ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Silakan. Sapun tanpa hati, sapun kepada leluhur, sapun kepada Wari pula amin sejajaran rombongan masyarakat Baduy nu mana angker tahunna lari jadi tradisi nggak biasa beres ngalaksa dulu mutu lembur ngahaja dek ngadon rekes di wewengkon desa Kanekes rumale untul udah telah urang Baduy numpengkuh karena pikukuh sepuh tetap setia karena tradisi karuhun tingin karena titipan pageh kanu panggegeh ngajaga amanah teunggut kalinduan gedag keangenan ngakar kana daya titip tiluhur sausap rambut dihanap sausap gampang rambut sambar getih satetes napas sadami mugia di tampi lupa bikin apa waktu. Selanjutnya sambutan penerimaan dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lebak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mampes dulu sadayana anu ti desa Kanekes turun kon Baduy dingah pisan rehna masyarakat Baduy anu parantos miara alam miara naon anu parantos dititipkeun ku karuhun eta bingah pisan tuh kadapi pisan tah ayeuna tujuanna bade seba eta katampi mangga ayeuna mah urang ka jero urang sambil nungguan engke ibu gede mangga dieukeun mangga urang ka jero. Selanjutnya kami persilakan kepada masyarakat Baduy untuk memasuki pemerintah daerah Kabupaten Lebak di halaman atau menuju pendopo Kabupaten Lebak. Teman-teman media mau. Sama-sama.
Pada seger-seger nggak ada yang ngeluh kayaknya tuh. Bulan nggak berlaku. Nggak berlaku ya? Nanti tidur malam sini tidur, besok pagi berangkat ke provinsi. Semua ini. Ada yang mau pacaran nggak Pak? Jalan lagi. Jalan lagi Pak. Iya. Jalan lah. Itu yang direknya nanti di sini. Di sana. Wah, gantian, wah kan Macet. macet baik. Wah, takbir. Amin. Arab, itu seperti apa ya? Atau sama kan itu? Ya, berbagai yang kita lain, yang bisa teman-teman. Tapi ini kita keadaan di silakan berbelanja ke sampah yang telah tersedia. Jadi kita malu-malu yang saya ragu-ragu di sini dalamnya keren semua. Silakan berbuat rumah dengan harga murah. Ya, dan semua. Sisir minyak pada amutan bahan, sisir minyak pada kudangkan bahan, sisir minyak barang yang kali bahan, kudangkan silah kayu kali bahan, kudangkan pada waras kali bahan, kudang jari. Memang rupa nalui, kamu cek di darat rupa namunung, tadi teh anu katitipun ke orang, sebagai dalam amanahkan tujuh dulu. Anu jelas disebut terangkan sana seperti panui wae di ujung Jawa mungkin yang perlu dilaksanakan masing-masing lingkungan harus disebut kelestarian alam. Jadi orang sebagai satitipang sebagai nasi ratu dayak mena niat kang ada kang ngaraksa mengumpulkan berebut waktu menang rusak tapi tersebut saudara 12 bae khususnya untuk ayat kesatuan persatuan sekarang pemerintah pada umumnya anu jelas
anu kedua guna orang nyampaikan masalah gas bulog anu di biasa ya pengiritif di masyarakat politik. Mudah-mudahan bisa dikelola khususnya ku pemerintah anu lebih jelas anu tambahan istilahnya bisa kadahar lah umum nonton sampai kada dia seperti contoh anu loba komplain masyarakat politik akhirnya pelantaran kain tadi namanya sepan teknologi ya selebih kita juga cocok itu di daharna masyarakat orang ternyata si kader mau ditertibkan terus kedua masalah tentang desa adat memang kayak nimbrung di mana-mana anu koyok ngajadikan desa adat mulantaran struktur desa adat kita muat ayam seperti kurang alhamdulillah tahun 87 ada 17 di Ahad sampai ke Sabtu memang ayah jelas ada 7 simbol-simbolnya simbol poet ayah 50 sewang terus kurang sampai ke 12 tadi tiba bulan sampai setahun di mana-mana mengarah bulan saya 13 Pak yang 12 kemarin 1 tahun kita orang tanggung bulan sebulan tapi sanes kurang duit karena anu disebutkan ngasuh ratunya kemana kita anu disebut minata nyatanya pemerintah pusat maupun daerah mengarah mena sampai ke tutup negara kita sebagai asuhan kurang secara batin mudah-mudahan saya paham masalah disebutkan ngasuh ratunya mena nyata penanganan sampai tanggal 2016 alhamdulillah barang di tahun 2007 pengangkatan orang tanggal 7 bulan 7 2007 anu 17 mudah-mudahan bisa sampai ke terusna keharapna orang biasa menjalankan pelayan sehat walafiat lahir maupun batin dukungan di pemerintah orang sakit baik bu ngertian lampuna kulantaran ayat hiji pantun mudah-mudahan ayat hikmahna dan sarerea 16 di Taman Batu KCP Kebelubuat Jar 12 cuma satu tetapi untuk semua hadirin hormati hadirin disebutna seba gede poe ieu tehnya abdi salaku pamarentah jeung pawakil pamarentah Kabupaten Lebak ngucapkeun selamat datang wilujeng dongkapnya nya kitu nya wilujeng suping bunga yang datang bae lah da suping mah bahasa Sunda bagusnya urang mah selamat naon wilujeng ya kitu ya selamat datang lah nya pawakilnya jadi kami mah make bahasana jadi Bali mah teh wilujeng suping dinya selamat datang nah gitu ya. Jadi kami mengucapkan selamat datang atur dulu ieu ti Baduy. Kuk kituna ya, kuk kituna kami gemet tadi hampura lamun pangampiana ya. Kurang-kurang tapi mugia urang ieu babarengan peuting ieu bisa memperpanjang umur urang. Mehna dina ngabangun pembangunan di Kabupaten Lebak khususnya jeung pembangunan di Indonesia. Nu kaduana abdi salaku pamarentah ngucapkeun bare-bare nuhun ka masyarakat wabil khusus masyarakat Baduy di mana urang geus ngalaksanakeun pemilu dengan aman dan damai. Kukituna abdi ngahaturkeun nuhun. Walaupun cenahnya kemari sameme seba abdi silaturahim ka puun ya. Di mana puun nyampekeun ka abdi aya aspirasi di puun jeung masyarakat Baduy karena pemilu ieu empuk dipecah belah. Nah, cenah arek ngajukeun surat ke kami bahwa Baduy ieu nu kaharepna aya pemilu secara terbuka. Tetapi hayang pemilu doang pake token gitu karena Baduy eta beda jeung adat-adat nu lainna supaya teu memecah belah persatuan dulur-dulur nu aya di Baduy. Nah, jadi engke suratna gerak sampai ke kami. Insyaallah kami akan ke pemerintah pusat. Jangan ingin bisa kumaha. Kami mah ieu kapanjangan tangan, kapanjangan leungeun di pemerintah pusat jeung di provinsi. Jadi tugas kami nyampaikan aspirasi masyarakat Baduy
untuknya ditindaklanjuti supaya ditindaklanjuti ku pamarentah pusat khususnya di pemerintah pusat ujung DPR RI kena ngabahas undang-undang pemilunya. Nu kaduana tentunya nya nu kaduana kami ngatuhkeun ieu nya masyarakat Baduy anu masih ngajaga kelestarian alam panitia nya naon ngasurat tuh meuyeuh menah cintanya. Jadi ngasurat ieu lain hanya di sekitar di sekeliling Baduy bae tapi ieu kabeh karena ilang tugas urang babarengan kumaha urang masyarakat urang bisa lestari alamna bisa dirasakeun jeung ulah ngaruksak kanu aya nu ciptaan ti Gusti Allah nya kitu nya. Panitia di mana cenana lamun jalan 7 mana selamat poe nya sampai jalan 7 eta simbol poe nya karena ti poe Ahad sampai ka poe Sabtu nya. Lamun jalan 1 jalan 12 eta jaro anu simbol bulannya lamun 13 mah eta mah gaji PNS aya gaji ka 13. Jadi aya bulan kan 12. Urang ulah leuweuhan di 12 jangan 12 nya. Jadi di Januari sampai ka Desember kitu nya abah saininya. Gitu. Bukituna abdi ge urang ngagulingkeun babarengan nya. Urang ieu Baduy diingetkeun ku kesederhanaan masyarakat Baduy. Nu mana tadi malik masjid ngalestarikeun alam masih melestarikan ya budaya pesan-pesan amanah di puun urang di kolot urang di buyut urang kudu dijaga bukituna ieu nya urang ngajak sadayana supaya panitia urang bagaimana ngalestarikeun lingkungan henteu mikeun runtah sabarangan. Tadi abdi ditanya ku wartawan Bu naon untung jeung rugina ieu dengan ayana sewa Baduy. Jik abdi dengan sewa Baduy tahun ayeuna alhamdulillah didukung pinuh ke Kementerian Pariwisata ya. Ieu tentunya urang loba anu aya data bawa dulur-dulur di Baduy. Tapi naon urangna eta sok loba mikeun sampah plastik jik abdinya nu teu bisa nya dilembur utana selama 50 tahun yang saja bana. Maka dari itu hayu urang geuingkeun babarengan ya. Terus tadi apa abang Saidi aing nanya pan ieu di Baduy jero nangan saeutik cina kuali jik abdi masyarakat Baduy mah taat ka puun lamun ku puun di amanah-amanah nu titah loba ka 15 ya 15 bae teu bisa ngalanggar eta kudu dicontoh urang bahwa urang hirup ieu aya aturan agama jeung aturan pemerintah ulah sok ngaleulihan ti agama jeung pemerintah itu nya kabeh nya kitu. Jadi urang gunung teu beunang di lebur nya lebak teu beunang di ruksak nya nu hafal salaki nah ukituna pesan ti Abah Saidi tadi sasaka eta sebagai karamat tadi tianya emang urang visi urang ieu pariwisata Pak nya tapi urang eta Abah Saidi visi pariwisata kami ieu di mana urang insyaallah lamun urang komitmen babarengan lamun urang saling ngeuyeukkeun insyaallah urang pambangunan ieu bisa dirasakeun ku kabehan masyarakat. Nah eta bae mun nya tapi abdi ge mung eleh nya kitu nya mung sakitu teh haji inti nya itu banyak. Jadi naon kanu loba amat aing teu baca lah aing. Nah oh itu ge masyarakat Baduy leupan ti kanekes rapi ngabaris datang karangkas mun hayang urusan teh beres kudu daek ngajaga alas nya. Nah iki mah nah kayak ini ngalabuan kacapi sabari ngopi haji ini tetap di hati. Mun sakitu dikuring bak ngeta dihampura dosakeun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lagi Bu. Bu, lagi Bu. Bu, lagi Bu. Ibu ke bawah Bu. Bu. Oh, ayo, dengerin mana? Ayo, ya.
sayang. Kalau tidak kamu akan senyum, kalau tidak berbincang-bincang tak akan sayang. Di kopi haji isi ya. Tetap baik hati, belah. Selanjutnya kami diundang ke pengulang sebat di pemerintahan Kabupaten Lebak. Ya, Bu. Bentar, Bu. Tahan, Bu. Bentar, Bu. Ibu. Bos dan tulis saya seru baik. Ibu kali diem. Asik. Bentar, Bu. Ibu. Bos dan tulis saya seru baik. Ibu kali diem. Asik. Bisa diakol biarnya gitunya. Jadi yuk jadi catatannya dicatat ke urang, oke urang sampaikan ke bulog ya. Dia memang urang iya ayeuna Bang arek evaluasi mengenai eta rasra. Karena kuari beda rasrana nya, lain dibere langsung beas. Tapi ayeuna berupa kartu BPNT nya bantuan tidak tunai nya gitu punya. Bantuan pangan non tunai. Jadi engke mah abah ieu kabeh masyarakat anu meunang program rasa dibere kartu doang KTP. Engke ditukerkeun ka agen-agen atau tukerkeun ke jeung beas. Nah beasna abah bisa tuker senilai nya saharga anu aya duit dina ATM eta nya kitu nya. Jadi eta nih tapi kami harus disampaikan karena ieu kan urang kekarang arek mulai melalui BPNT nya. Jadi pasti aya banyak masalahnya. Bukti itu agen-agenan kudu siap, terutama anu deukeut ka wilayah masing-masing masyarakat anu meunang program rasta tadi di pamarentahnya gitu ya. Jadi salajengna maka abah bisi aya nu rek didugikeun deui. Hah? Jauh saya jatah. Kakak Kabupaten Lebak kami hormati. Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa nyebut satu persatu. Kami hanya membawa masyarakat itu 1037. Nah, tadi kan yang saya itu membedakan 335, sedangkan itu 337. Kami mohon ya. 1037. Ya, 1037. Ulah 1337 salah. Ya. 1037. Yang di tahun 2019 melaksanakan untuk dalam ruka pungkur mempai lapak berbola titipan di luhur sebatan mengadakan itu upacara sebat ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bisi masyarakat kami maupun kata-kata kami kurang pas dan kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Cuman kami mungkin isukan pelayanan sebat nah bisi kita ketemu dengan ibu gitu, kami pamit mundur gitu ya supaya ini ayat kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Soalnya di Serang itu jam 3 harus persiapan, jam 4 itu mengadakan upacara sebat sore, soalnya kan malamnya kan terawih gitu ya, terawih gitu. Mungkin kami ke ibu isi ayat kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami mohon pamit di Lebak sampai ke Serang supaya ada keselamatan dan minta doa restunya. Nanti datang sekarang yang 1037, nanti pulang lagi 1037. Mudah-mudahan itu aman, umat tertib, selamat gitu ya. Terkait tadi ke masalah rasta itu gitu ya. Memang
bagi kami cuman tidak banyak komentar kayak ada desa lain gitu ya, tapi kami mungkin permohonan yang ke Ibu dan Pak Bapak dikatakan itu memang jangan sampai sebentar melakukan yang sudah kemarin gitu, soalnya tidak bisa dimakan gitu ya. Itu kami permohonan bermasalah sama masyarakat. Kami mohon maaf tidak panjang lebar gitu ya, bisikan kata kami kurang pas dan bermasalah, kami mohon maaf. Sanitan di Balapatan hapunten kami hapunten banyak kalapatan yang segera kekurangan gitu aja. Itu sebagai wakil Kabupaten Lebak, kami hormati Bapak Arin yang memang belum yang menemukan semuanya namanya hanya. Kami hormati Pak Asra 1 maupun Pak Asra 2, Pak Sekda yang sebagainya. Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf tidak bisa nyebut satu persatu. Ada dari Kementerian Pariwisata ya, hormati kami. Ibu Belakan PKK Kabupaten Lebak kami hormati. Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa nyebut satu persatu. Kami hanya membawa masyarakat itu 1037. Nah, tadi kan yang saya dikit kebijakan 335, sedangkan itu 337. Kami mohon ya 1037 yang di tahun 2019 melaksanakan juk dan ruka kumpul mokai lapak bola titipan tilulung sebatan menandakan itu upacara seba ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bisi masyarakat kami maupun kata-kata kami kurang pas dan kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Cuman kami mungkin isukan bayar sebat bisi ketemu dengan ibu itu kami pamit mundur gitu ya, supaya bingung ayat kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Soalnya di Serang itu jam 3 harus persiapan, jam 4 itu mengadakan upacara seba sore, soalnya kan malamnya kan terawih gitu ya, terawih gitu. Mungkin kami ibu bisi ayat kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami mohon pamit di Lebak sampai ke Serang supaya ada keselamatan dan minta doa restunya. Nanti datang sekarang yang 1037, nanti pulang lagi 1037. Mudah-mudahan itu aman, umat berarti selamat gitu ya. Terkait tadi ke masalah rasta itu gitu ya, memang bagi kami cuman tidak banyak komentar kayak ada desa lain gitu ya, tapi kami mungkin permohonan yang ke Ibu dan Pak Bapak dikatakan itu memang jangan sampai sebentar melakukan yang tidak kemarin gitu, soalnya tidak bisa dimakan gitu ya. Itu kami permohonan bermasalah itu masyarakat. Kami mohon maaf tidak panjang lebar gitu ya, bisikan kata kami terlepas dan berbagai mohon maaf. Sanitan di Balapatan hapunten kami hapunten banyak kalapatan yang segera kekurangan gitu aja. Sebelum di pemerintahan itu memang saya diundang tuh perwisata provinsi. Memang bicara provinsi Banten itu yang ceritanya tahun 2019 itu mau dilaksanakan itu tentu ditentukan sudah sadat gitu. Tapi kami permohonan ke Ibu yang tolongnya segera dibantu yang tujuan kami itu tentang desa adat itu ya. Terima kasih Bu. Saya tolong ya ada nyampaikan ya, pasti kami nurungan. Jadi kewenangan desa adat eta ayana kudu di provinsi kudu nyen perda adat di provinsi. Jadi makanya ieu isukan kabeneran alekan itu sampai ke Kujaronya engke kami akan menyampaikan surat kan itu terkait supaya provinsi membuat perda adat desa adat khususnya
jeung tadi janjina ka gubernur ya ulah janji gubernur lagi na kabupaten bae ya jadi tadi isukan ka gubernur sabari jeung eta sampaikan mengenai desa adat supaya didorong menjadi program prolegda ya jadi program legislasi mengenai perda adat di DPRD Provinsi Banten ya itu nyawanya Agus terima kasih sami-sami. Hadirin hormatin simpuling penuntuyan acara bina larada upacara adat Seba Padu Parantua selesai. Simpuling selaku panitia acara negara menjadi penting tina samudaya Kalapatan sareng kakirangan. Atur nuhun kana pangatos sanana. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.